cerita. Cerita apa? Ayo. Cerita rakyat. Jawaban kalian atos bener. Cuman aya sababaraha hiji anu kirang tepat. Jadi dongeng di dieu nyaeta carita rekaan anu kaasup kana salah sahiji karya sastra dina wangun pancaran atawa prosa. Naon cenah dongeng teh? Carita rekaan berarti caritana bohongan. Dijieun ya. Carita dongeng teh nyaeta carita anu dijieun. Dijieun. Kalian pernah hadangu dongeng? Coba sebutkeun contoh judul dongeng anu kalian pernah dengar. Ya, sebatkeun. Iya, cerita Malin Kundang. Sae. Bawang merah, bawang putih. Sae. Terus saha deui? Nah, eta termasuk kaasup kana dongeng. Nya, ayeuna bade ngadangukeun moal ibu bade macakeun salah sahiji dongeng. Bade. Dongeng anu bade dibacakeun nyaeta Lutung Kasarung. Ya. Bade diregepkeun. Bade. Sok jeul. Judulna Lutung Kasarung. Dina zaman kapungkur aya karajaan anu dipimpin ku saurang raja anu wijaksana. Namina nyaeta Prabu Tapak Agung. Raja Prabu ngagaduhan dua anak awewe. Nu kahiji namina Purbararang sarta adina Purbasari. Dina akhir hayatna Raja Prabu nunjuk putri bungsuna pikeun ngagentosan jabatna mimpin karajaan. Ngan kaputusan ieu ngajadikeun Purbararang dengki ka Purbasari. Ku sabab eta manehna panggihan saurang nini sihir kanggo ngelakakeun adikna. Akibatna kulit Purbasari barobah jadi kaayaan totol hideung jeung anjeunna diusir ti karajaan. Purbasari diasingkeun ka hiji leuweung di mana anjeunna engke patepang jeung Lutung Kasarung. Lutung Kasarung ieu nu akhirna miceun kutukan Purbasari ti nini sihir. Purbararang nu ngadangu adina tos geulis deui masihan tantangan paganteng-ganteng tunangan
ada, Bu. Paham? Paham. Muka 2. Tidak boleh mencelakakan seseorang hanya demi merebut sesuatu yang menjadi miliknya, ya. Jadi ulang arebut hak batur, ya. Setiap manusia sudah ada haknya masing-masing, ya.